Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak jijir carios Jawara Pantura bagian ka-8. Kumaha daramang dulur-dulur Abah sadayana. Alhamdulillah upami daramang sadayana mah mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sateu acana ieu dongeng dilajeng Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana ku cara neken subscribe, like, share, sareng komen kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda. Insya Allah Abah sareng Ajomantara bakal terus nyarengan para mitra satia di mana wae ayana. Hatur nuhun kana pangrojongna. Mangga para mitra sadayana ulah nyangkolong teuing kana waktos. Yuk urang teraskeun hanca dongeng nu katunda. Dugi kanalika juragan Sobali nyebatkeun nami calon pi istrieunana ka Rosmala. Mangga atuh kasadayana mitra wilujeng ngabandungan dugi ka rengsena. Ari juragan Sobali ngajawab kana pertanyaan Rosmala. Ari namina teh Rosmala binti Abah Kusman. Kitu juragan Sobali nerangkeun ngaran pi istrieunana. Ngadeng kitu Rosmala ngahulang teu ngomong deui, hatena tagiwur, teu puguh rasa, awakna leuleus. Teu daya. Kitu deui juragan Sobali sanggeus ngedalkeun isi hatena, awakna jadi leuleus. Teu daya ngadon kudupruk we juragan Sobali teh diuk dina cukut. Sukuna dilonjorkeun, leungeunna dipake nunjang awakna ka tukang. Sajongjongan mah kabeh eueuh anu nyarita. Untungna keur kitu teh trojol si Odoy datang. Pok si Odoy nyarita ka juragan Sobali. Harsiah nanaonan ari juragan Sobali maka diuk dijukut kitu kotor atuh jang. Cik si Odoy bari mencrong ka juragan Sobali. Ari juragan Sobali ngalieu ka si Odoy bari nembalan. Ahuios kotor oge Kang. Ieu pegel suku abdi teh bales ngajajak gas di tadi. Cik juragan Sobali bari nguniang hudang. Sok Kang lebat deui ka mobil Urang indit deui ka perkantoran. Saur juragan Sobali bari asup ka mobil oge si Odoy. Geleser mobil teh maju deui nuju ka perkantoran. Tikung silila sup sedan asup ka pakarangan perkantoran. Ari bangunanna mah teu gede tapi pakaranganna lumayan luas. Malah aya balandongan sagala tempat hasil palawija dikumpulkeun diton tuluy dikirim. Eta we harita oge loba jalma keur nimbangan hasil panen. Kayaning engkol, kentang, jeung bawang. Sedan asup ka pakarangan, ningali kitu salah sahiji jalma. Kira-kira umur 50-an nyamperkeun rengkuh pisan. Juragan Sobali turun kitu deui si Odoy oge Rosmala. Ari jalma tadi nyambut ka juragan Sobali hormat pisan pokna. Assalamualaikum juragan. Cik eta jalma bari rengkuh hormat. Waalaikumsalam. Tembal juragan Sobali bari nampanan leungeun jalma eta nu ngajak sasalaman. Tuluy eta jalma teh sasalaman deui jeung si Odoy. Ari Rosmala mah ukur manggut hormat. Juragan Sobali nanya ke eta jalma. Kumaha waule damang? Tanya juragan Sobali. Si horeng ngaranna eta jalma teh waule kapercayaanna juragan Sobali. Tuluy atuh waule teh ngajawab. Alhamdulillah sae wa teh. Kumaha juragan sehat? Saur waule malik nanya. Alhamdulillah abdi ge sehat wa. Sok atuh teraskeun we juragan lebet di dieu mah panas sakantenan sok juragan istrina oge. Cik waule samarukna Rosmala teh istrina juragan Sobali.
Tapi sarerea ti loba omong, sup arasup ka perkantoran. Ari juragan Sobali asup ka ruang gawena dibarengan ku Waule. Ari Rosmala mah jeung si Odoy dari ieu di ruangan tamu. Tuluy salah saurang pagawe di dinya cakah cikih nyukuhan ka Rosmala jeung ka si Odoy. Ari juragan Sobali masih di ruangan gawe jeung Waule, keur jongjon Rosmala jeung si Odoy ngarasok bari ngaleueut di luar kadenge jalma nu parearea omong. Katambah keur kitu teh trojol salah sahiji pagawe asup ka ruangan tuluy ka ketrok ka panto ruangan gawe nu di jerona aya juragan Sobali jeung Waule. Panto diketrokan meni rusuh pisan. Atuh nu di jero teh kaget. Brai panto dibuka ku Waule bari tumanya. Aya naon cang? Kira-kira atuh keketrok teh? Teu nyaho maneh teh tuh di lebet aya juragan? Teu sopan teuing maneh teh euy. Ye, cik Waule bari muncereng ka anak buahna nu aran si Ucang. Ari si Ucang ngajawab bari hari weus-weus. Anu wa. Cik si Ucang teu jelas. Ari Waule penasaran bari jeung jengkel. Anu naon ari maneh atuh Cang? Sing bentes atuh ari ngomong teh sok narik napas heula atuh 3 kali mah. Cik Waule ka si Ucang. Si Ucang nurut narik napas mana 3 kali. Geus kitu nyarita deui lumayan ayeuna mah rada kaharti pokna. Itu wa anu di luar wa. Aya kaributan si codet minta deui jatah bari maksa. Kitu tah wa. Nurus tunjung atuh si codet teh. Sakitu geus dibere oge make ngenta deui. Cik Waule bari ngalih ka juragan Sobali pok nyarita. Punten atuh juragan. Juragan malinggih-linggih we di dieu nya tong kaluar. Bisi aya naon? Wa pamit juragan. Cik Waule. Bari ngalios kaluar. Ari juragan Sobali sanggeus Waule kaluar, jung nangtung tuluy kaluar ruangan nepungan Rosmala jeung si Odoy. Pok juragan Sobali ngomong, "Ros, oge Kang Odoy tetep di dieu nya tong kaluar. Akang rek kaluar. Ngadenge beja mah di luar teh aya kaributan." Cik juragan Sobali bari teu nunggu jawaban tuluy manehna kaluar. Nyawe di luar teh keur hoghag Waule jeung si codet. Pok Waule nyarita, "Jatah geus dibere ti mimiti harian nepikeun ka bulanan. Ayeuna make hasil hayang dibagi 2. Atuh ari kitu mah pameresan atuh maneh teh kasupna." Det ari si codet diomong kitu teh lain mikir malah popolotot ka Waule. "Kulo bateng bacot sia teh bule. Pira kadar ngabagi 2, naon hese sih? Kawas bogana sia. Ya, sia mah geus tinggal ngabagi ka aing hiji, ka sia hiji. Aman kitu oge." Cik si codet bari tutunjuk ka Waule. Ari Waule beak kasabaran tuluy tutunjuk bari ngusir. "Mentong mamatahan aing sia. Indit sia ti tempat." Ngadenge kitu si codet jadi nafsu. Tuluy popolotot bari najongan atuh engkol pating gorolong jika bola. Nampok kitu Waule kapancing amarahna. Pok ngomong ka anak buahna, barudak, cangkal atuh si codet jeung anak buahna." Ngadeng kitu anak buah Waule maraju maksudna rek ngarempug si codet jeung anak buahna. Ari dina bilangan mah masih lobaan anak buah Waule mun dibanding jeung anak buahna si codet alungan ukur 7-an. Tapi dina kanyataan mah anak buah Waule teu mangga puria kabeh ting jarungkal ku anak buahna si codet. Nampok kitu si codet biki beukah liang irungna. Cakakak manehna seri. Mana anak buah sia lele? Cacing cau kabeh eta mah. Cik si codet bari nyamperkeun ka Waule tuluy ngajamret kerah baju Waule bari ngancam, "Denge ku sia, aing masih kene bager ka sia, ngalukur ngeta setengah. Artina bagi 2. Coba mundur datang na guru aing atawa
wakang ganda rajit moal dibagi dua pasti digubung kabeh nyaho teu sia cik si codet bari ngadorongkeun awak nu ule atuh wa ule teh mani nangkarak bengkang pas disukueun juragan Sobali wa ule dihudangkeun ku juragan Sobali nempok kitu si codet muncereng ka juragan Sobali lakadah sade ye jalma ieu jiga Arjuna tong pipilueun sia ka urusan aing ieu urusan aing jeung si lele mundur sia mundur cik si codet ngusir ka juragan Sobali ari juragan Sobali malah maju ka hareup bari ngomong hei kicilah naon kah yang silaing make nyieun kaributan di ieu tempat bisi silaing teu apal yeuh aing Sobali anu ngabogaan ieu perkebunan rek kumaha silaing cik juragan Sobali bari nangtung ajek taya karingeran ngadenge kitu si codet colohok tuluy ngomong oh kabeneran atuh mun kieu mah denge ku sia kasep bali aing rek nyokot setengahna hasil panen tiap genep bulan sakali kumaha sia setuju teh cik si codet bari ngadeketan ka juragan Sobali ari juragan Sobali ngajawab hei codet kalakuan silaing teh bener miyuni kelakuan rampok jadi boro-boro setengahna sakilo oge moal rek dibere ku kuring cik juragan Sobali nyarita kalayan tegas ngadenge kitu si codet ngudig amarahna haok nyentak ka juragan Sobali babenyit hayang aman teu sia mun hayang aman turutkeun ka hayang aing kacuali si hayang bangkrut pek turutkeun ka hayang sia aing sakali deui nanya ka sia daek teu bagi dua mun teu daek tong nyalahkeun si codet selaku anak buah naga elor mun teu bisa ngabubarkeun ieu perkebunan cik si codet ngancam ka juragan Sobali ari juragan Sobali teu galideur kana pamadeganana pok nyarita kalayan tegas rek anak buah saha aing teu sieun mun cek aing teu bisa tetep teu bisa ayeuna rek kumaha si lain moal burung dilayanan ku si Sobali cik juragan Sobali setengah nangtang ngadenge kitu si codet anu geus muncak amarahna akhirna bedah teu asa-asa jo sabrut nyerang ka juragan Sobali ku peureup anu buleud rasakeun nya hiu plos peureup si codet teh ngeplos kasempetan juragan Sobali ngasupkeun peureup kana iga burungna si codet cebrod peureup juragan Sobali nyayang dina iga burungna si codet si codet ngeheunge bareng jeung kitu peureup kenca juragan Sobali nyayang dina cukang irung si codet cebrod lenggak si codet ngalenggak gejret dieu dina irung kaluar kecap nempok gegedugna kabeunangan kitu bari jeung Namru spontan anak buahna anu genepan teh nyerang babarengan ngahurup juragan Sobali jeung Waule lila-lila juragan Sobali jeung Waule kewalahan keur jongjon ragot perang kadenge ku juragan Sobali aya sora awewe ngajerit minta tulung barang diret ku juragan Sobali si horeng neng Rosmal keur diungkulan bedog beheungna ku si codet atuh juragan Sobali teh panik tangkisanana ka mana karep teu saeutik peureup musuh anu lolos kana awakna tungtungna juragan Sobali ngagorowok tarik pisan tahan reg sarerea ngerinan seranganana keur kitu cakakak si codet siri mani ngagagap rek kumaha mun geus kieu sia Sobali cik si codet bari tetep ngadengkek beheungna Rosmala ari juragan Sobali spontan nyarita jiga anu teu dipikir heula tahan codet kuring nyerah sok hayang maneh ku kuring dicumponan disatujuan asal lepaskeun pamajikan kuring cik juragan Sobali jiga anu teu dipikir deui ari si codet nembalan ka juragan Sobali semu ngaledek hehehe tadi aing hayang setengah-setengah emang na oge ayeuna mah aing teu bisa aing hayang kabeh aing mun siambung heug teu naon-naon ngan pamajikan sia rek dibanjut ku aing cik si codet asa meunang angka ari juragan Sobali nyarita deui sok kuring satuju asal lepaskeun Rosmala pamajikan kuring
Ngadengi kasanggupan juragan Sobali rek masrahkeun kabeh hasil panen demi dirina. Rosmala yakin yen Sobali teh bener-bener kana omonganna. Pikeun mika asih dirina. Didinya Rosmala ngabulutkeun paniatana hatena. Ngabulutkeun paniatan hatena pikeun narima ka asih juragan Sobali. Geus kitu mah Rosmala timbul kanyaahna ka juragan Sobali. Teu dipikir panjang deui, teuing kumaha mimitina leungeun si codet anu keur nyekel bedog teh bisa dibuka ku Rosmala. Tur dipurilitkeun ka tukang dibarengan ku ngajejek suku tukang si codet. Atuh si codet teh teu kaya. Leungeunna murilit sukuna sidaku bari ditincap deh. Istuning gerak saeutik oge leungeunna asa potong. Sok gerak sia mun hayang leungeun sia pegah. Ampun Neng. Ampun. Aduh, ampun Neng Ros. Ampun Mamang, ampun. Cik si codet ampun-ampunan. Ai Rosmala teu ngalepaskeun kana kuncianana, malah biki dikencengan bari pok carita. Sok ngomong sia ka juragan Sobali. Hayang setengah-setengah apa rek dirampas kabeh? Ayo ngomong. Cik Rosmala. Tapi sameme si codet ngajawab, anak buah si codet inisiatif maksudna rek nyandra juragan Sobali. Kabeh ningker juragan Sobali, ari juragan Sobali pakeupis ngalawan. Barang juragan Sobali rek dicerak pisan, teuing kumaha gerakanana anak buah si codet teh kabeh teh jarungkel. Si horeng di tengah kurubutanana muncul Kang Odoy keur ngabedega bari sidak kepoh. Kang Odoy ngomong, maju sia sok kabeh. Hareupan ya kuring ya si Odoy jawara di Cikayas. Wanina koroyokan. Ayo maju. Ngadengi kitu kabeh oge teu aya anu maju. Katambah si codet ngagorowok nyarang. Manggeus, aduh, manggeus ya entong nyerang deui. Entong nyerang deui leungeun aing asa potong. Ampun Neng. Ampun Neng Rosmala, ampun gelis. Kuring moal rek ngaganggu deui kana hasil tatanen juragan. Asal bebaskeun kuring, aduh. Cik si codet setengah ceri ku nyeri-nyeri. Ari juragan Sobali kita tadi colok. Teu nyangka Rosmala anu lungguh ayu tapi bisa ngalumpukeun lalaki anu awakna keker tur barangasan. Teu lila pok juragan Sobali ngomong, tong ka dilepaskeun Neng Ros. Akang rek ngomong heula ya ka si codet. Cik juragan Sobali bari nyampeurkeun, codet denge ku selain. Mulai menit ieu, jam ieu, bahkan poe ieu perkebunan teh jeung palauja geus lain milik dewek. Sabab ku dewek geus dipasrahkeun ka pamajikan dewek. Ngadenge kitu si codet nyarita kendal janji pokna. Aduh, ampun Neng, ampun. Kuring nyerah, kuring paham. Kuring malah ngaganggu deui karena perkebunan ieu. Kuring janji. Janji juragan. Oge hampura ka wa ule, oge ka Rosmala, hampura kuring. Aduh, asa bebaskeun kuring, aduh jelengan asa pegah deui. Cik si codet kendal janji moal rek ngaganggu perkebunan deui. Ngadenge kitu Rosmala ngalesotkeun kuncianana bari nyejak bobokong si codet. Atuh si codet teh nolonjong nyuksruk ka hareupeun juragan Sobali. Pok juragan Sobali ngomong, ayeuna anjeun geura indit. Bawa anak buah anjeun kabeh. Tong wani-wani balik deui ka ieu tempat. Jiger endit. Cik juragan Sobali bari nunjuk ka luhur. Ari si codet teu leleda muniang hudang tuluy ngalieu ka anak buahna, leos si codet teh ngaleos dituturkeun ku anak buahna. Ngaso. Sanggeus kitu juragan Sobali nyerita ka wa ule pokna. Tah wa kasaksian ku wa ule ceritaan kuring tadi. Jadi mulai poe ieu dunungan wa ule teh lain kuring. Geus lain kuring deui, tapi ieu pamajikan kuring Rosmala. Sok ayeuna mah
parentahkeun ku ule anak buah sing jongjon digawe. Insya Allah moal aya anu ngaganggu deui. Ka ieu sakalian kuring rek pamit ka ule. Cik juragan Sobali bari sasalaman. Oge si Odoy pamit ka ule. Geus kitu mah juragan Sobali lebet ka mobil dituturkeun ku si Odoy jeung Rosmal. Geleser mobil teh maju mulang nuju ka Batu Kayas. Sapapanjang jalan si Odoy ngabarodog ka juragan Sobali ku pertanyaan pokna. Wah hebat maneh manjang. Utek teh cerdas sakitu keur kaayaan panik oge. Jadi emang bener, mun teu dibobolo kitu pasti eta si codet teh terus-terusan meresna. Nu rugi mah pasti we Jang Sobali. Cik si Odoy muji-muji kana kapinteran akal juragan Sobali. Ari juragan Sobali malik nanya ka si Odoy bari gumujang. Palebah mana ngabobodona Kang? Sok aya wahai ari Kang Odoy. Cik juragan Sobali bari ngahehe seuri. Ari si Odoy ngahulang sakedeng. Akhirna pok manehna ngomong deui. Eta ari jalma pinter, aya anu teu ngakudi wae. Karek cik keneh. Ayeuna geus poho. Ulah kitu Jang Sobali ah. Cik si Odoy semua asa diheureyan ku juragan Sobali. Ari juragan Sobali ngabilas pertanyaan manehna nu tadi. Palebah mana Kang Odoy abdi ngabobodona? Da teu rumasa abdi ngabobodo. Cik juragan Sobali tetep dina pertanyaan. Eta palebah perkebunan ayeuna geus jadi milik Rosmala. Tuluy deui Rosmala di aku pamajikan. Nah, eta lain ngabobodo kitu. Cik si Odoy nerangkeun lebah-lebahna. Ari juragan Sobali malah ngagek-gek gumujang. Samarukna abdi ngabobodo kitu. Ya Kang Odoy, perlu ku Kang Odoy dikanyahokeun. Tur disaksikeunnya ayeuna. Masalah perkebunan eta kabeh ku abdi dipasrahkeun ka Rosmala tanpa neangan persetujuan ti nu sejen. Eta geus sah mutlak jadi milik Rosmala. Jeung abdi tadi ngangken yen Rosmala teh pamajikan abdi. Eta oge mutlak ti hate sanubari abdi. Ngan dina pelebah dieu abdi kedah nyuhunkeun persetujuan ti Rosmala, terutami ti Abah jeung ti Ambu. Saur juragan Sobali nerangkeun isi hatena. Ari si Odoy sajongjongan mangahulang asa acan percaya kana omongan juragan Sobali. Akhirna pok ngomong deui. Aduh, asa sulit dipercaya ku teh kuring mah Cik si Odoy bari ngalieu ka Rosmala. Ari Rosmala ningali mamangna ngalieu dirina, Rosmala surti pok nyarita. Mang, oge Kang Sobali, saya nama masalah ieu mah tong diobrolkeun ayeuna. Tong diobrolkeun ayeuna di dieu. Saya nama engkeun we di bumi supaya salse. Cik Rosmala mungkas ceritaan juragan Sobali sareng mamangna. Tak itu saya lah kawe di bumi. Sabab memang mah kalah lieur ya. Sabab memang mah kalah lieur ah. Teu kaotakan. Cik si Odoy satuju kana caritaan Rosmala. Akhirna jep sarerea taya nu ngomong. Waktosna seet paramita sadayana cag urang tunda heula atuh pedaran dongeng urang ayeuna. Insyaallah urang patepang dangu deui di waktos sareng galura anu sami. Ku kituna Abah nyuhunkeun hapunten ka sadayana. Wilujeng kantun permios.